Sampurasun. Amit ampunnya para lun agung na kawujud Gusti Nu Maha Suci jembar na ka para leluhur sabudeureun aun. Ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu anu henteu mungguran, Karama anu henteu munggaran, deheusna ka Ibu Rama anu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan. Nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nampi sari nampa rasa pangasih ti Ibu Pertiwi Bumi Agung Kajantenan dinten Jumaah ping 18 Desember di yang hari yang kuning, angin puting beliung itu tangkal itu nu pengker nu runtuhna nenggang. Alhamdulillah makam nama salamet mung ieu bangunan gitu lur, itu tuh kalau mana tuh itunya tah iya tuh Bersama ujung ngobrol kan beletak yang isi berat teuing ke murudul. Salametnya makam nama di Lebet salamet bangunan iya dinten Jumat ping 18 umargi angin menuju ambak angin. Yuk lur, payun aman, payun mah bengker. Tadi ya manjang payun. Hah? Kena eta. Apa urukannya sih dia? Dek tembok nak. Surung itu. Oh, kayuna masih di luhur. Pada melakaret mending wae nya, yang. Widih. Oh, paling dia. Tuh itu tangkalnya tuh. Melakaret mending. Bibit karet Roh Idopi Sumare Ingna Uda anu dijieun ti Kudus Robil Kudus ngeusian roh lan raga lan sakabeh alam. Atuh kadulur kula anu sajati anu calik di palih kulon pamuka lawang bakar malaikat ajal putih. Kadulur kula anu sajati anu calik di palih wetan bali bakir malaikatna purwa kawasa. Kadulur kula anu sajati anu calik di palih kidua tali ari-ari kur malaikatna untun rasa. Kadulur kula anu sajati anu calik di palih kaya